nya da budak ayeuna mah teu nyahoun carecet kelebet teu nyahoun. Pangirim ti pipa majikanun tidur di pika cinta ngirim rujak hiris kajen asin molelel ngeunah we dati ka bogoh. Allah nu maha di pika bogoh ngirim agama tur mulia luar biasa da teu kaharti ku akal mun nolak. Bohong tah cintana ka Allah teh mun nolak kana pangirimna. Kumaha cerewet mangga sanajan cerewet, kumaha colonos mangga sanajan colonos. Nutur-nutur ka mana-mana Islam. Ibu init ka pasar dek dagang usum ngajual beas di mana meuli letteran ditotog di mana ngajual letter diganjel ku lilin da teu nyaho teh lol Islam nyamperkeun kana letteran wailul lil mutaffifin awas neraka wel keur jelema nu ngurangan atawa nambahan timbangan reketek eureun harita keneh bari kumaha ceuk bibirna astagfirullahal azim abdi teu terang kieu teh Gusti. Sok aya anu kitu tah. Kalah ka amek ka kiai na ge cerewet deung kiai teh. Kitu pokna teh. Utrak barudak ngora ngobrol jeung pipa majikaneun dihanapeun tangkal kersen. Lila teuing waktuna tepi ka tengah peuting. Lol Islam nyamperkeun ka dinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Raketak eureun. Boro-boro prungna jinah teh perkara nu bakal ngadeukeutkeun kana migawe jinah ge singkahan jauh geuwat teu amek kecewer kahampangan nying hareup ka belah kulon lol Islam nyampurkeun teu sopan sabab ti Indonesia kiblat teh aya di belah kulon teu sopan tah kahampangan teh ngaler atawa ngidul mengkol teu amek tangunyar keur kulem sampean ka belah kulon lol Islam nyamperkeun kana tempat tidur ceker teu amek dipengkolkeun we harita keneh oge pendekna naon bae nu dicarek ku Islam mani ridho mani nikmat ngeureunkeunana teh tara amek tara kerung pandi urang mah gerapek mun aya nu karek diajar ngaji ka ajengan heug ajenganna heuras teuing ngomongna da tara 2 kali ngelol kamana rimang anu nu mawi tuh hoyangeun ka dieu. Nah kunaon mang teh hayang ka ditu mang? Lah sebel nyiniran ka dewek pokna teh. Lain nyiniran da Islam lain tukang sisinir, tukang toplak. Islam. Sok ta pilihan aya nu nyesa di dieu. Keheul atuh da. Mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa pugu ayeuna desa nu pangheulana ruksak. Ari agama Islam sumberna teh Quran, kalamullah disebutna ge. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teu leumaneun memeh boga parabot. Jero Quran teh mun di laut mah kolombo. Teu dicarek neuleuman Quran, malah sok aya jelema kiai baheula mah licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meuni teu meunang neuleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tah ngomong teh. Pugu ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan waspada bisirek neuleuman eusining Al-Qur'an siapkeun alat-alat perlengkapanana teuleum di laut nu jero teu mawa parabot mah atuh cilaka balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong baeud we tah mah neuleuman Qur'an teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan wah cilaka tah mah cilaka untung mun cilaka teh dirina sorangan kumaha mun nyilakakeun batur. Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Mangkaning ayeuna mun digara gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan gini. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh. Semuna ulah diteleuman, tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokok mah 2, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot nu bieu cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu.
Imanna mah aya kandel ngan eueuh elmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kandel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kandel tahajud teu tinggal duha komo. Jol we cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaramena we. Nini da batur mati mangkukna geuning salat teh geus ngarep ngetan, ari maneh cekcok teuing tong gujrud urang nuturkeun batur we, urang. Silaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagojali heug hayang neuleuman Quran teh. Entong keung. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah bari dibere kalungguhan salaku nabi dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag gue ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh tetelakeun eusina contohan ku anjeun migawena. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi lungsur ka alam dunya teu hararese dadina hate geus boga modal hiji ridho di pangeranan ku Allah dina harti ridho dititah jeung dicarek, dua ridho di agamaan ku Islam dina harti dititah jeung dicarek. Anak gubrag teh Kangjeng Nabi teu hararese dirau dipangku dipika sono dipika bogoh dipika cinta lahir batin disambut ku lahir jeung ku batin ku macet bibirna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kumacak hatena nun Gusti jisim abdi ridho dinabian ku Muhammad Rasulullah. Nun Gusti jisim abdi ridho dititah jeung dicarek ku Kangjeng Nabi. Jisim abdi ridho dicontohan salat zakat puasa jeung munggah haji ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan tani jeung dagang ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan melaan umat ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan kawin jeung nyerahkeun ku Kangjeng Nabi. Itu kadituna teh. Cing sim kuring dek naros tah ari ibu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi ridho. Kacida bohongna asana mah. Ieu mah lain nyalahkeun batur dumeh aya conto we nu mutlak katempona ku panon sim kuring. Waktu ka Mekah ninggal pun bojo indung barudak. Kerjarah di makom Rasul di Masjid Nabawi dak mung katingaleun unggal poe hayang jarah wae ka Rasul ngan teu gegerelengan we ibu teu jerewetan ceurik teh tepi ka siganu setengah teh emut ceuk basa urang dayeuh masih ganu histeris. Ya Rasulullah pokna abdi Gusti hayang diangkeun umat gamparan sanes abdi wungkul sareng pun anak sareng pun incu nu mawi jutaan ku abdi dilongok ya bakating ku hayang diangkeun umat gamparan pokna ceuk pribadosna maneh teh maneh kabina-bina geus leungit di kaera na teu era kadenge ku batur eta ngomong teu era ku jelema mah cintana maneh kitu-kitu teuing atuh da abdi mah cinta ka Kangjeng Nabi teh cinta maneh teh cinta ka Rasul teh kumaha pokna abdi mah cinta keneh ka Rasulullah tinimbang ka salaki maningeuna sim kuring ngadenge pamajikan nu kitu teu timuruan henteu. Lamun cek inung budak teh abdi mah cinta keneh ka hansip tinimbang ka salaki eta mah perlu diomean tah mah. Ceng teh maneh teh ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi segala rupa ridho ka bina-bina. Jadi syukur atuh ari kitu mah muga-muga sing mabruroh sing tepi ka lemur tah sikap kitu teh. Da lolobana mah sing kabawa ka lemur eta sikap kitu teh. Cenakan tenan we abdi mah dek tepi ka lemur ge mika ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi. Kapalang jeblok geus ridho di pangeranan ku Allah jeung di agamaan ku Islam teu kaci mun teu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi. Teh nya itu ridho ka bina-bina ridhona ge alhamdulillah cek sim kuring heug atuh engke di mana urang geus balik tepi ka lemur bari panjang umur insyaallah kami teh nyaah ka maneh bisi maneh ripuh ngurus budak kumaha mun kami dek nambahan deui indung budak hiji mah nurutan Kangjeng Nabi kumaha pokna teu ridho eta mah teu ecreugna teh nya bohong Jadi dia awewe nu ridho di kitu.
Da eta teh musuh awewe. Kaum muslimin anu mulia jadi buleudna jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah kitu buktina teh tah eusi raditu billah teh kitu. Paingan ku santri mah disebutna teh nubiah teh sigot tasdik. Teu patinyaan we sahadatna teh mun eueuh nubiaan mah kitu cek santri mah. Kapan salah sahiji katangtuan sahadat teh kadituna teh kudu tasdik, ari dina tasdik kudu aya 2 syarat. Anu kahiji kudu iddian, kudu daek ngaku Allah hiji Muhammad utusanana. Sabada nyaho kudu diaku, ari nyaho teu diaku mah teu jadi. Da parantos ngaku maka Kangjeng Nabi nu matak sahadat ge teu pati kaci teh cek ahli tauhid mah. Lamun syarat nu kadua can bijil, naon syarat nu kadua? Kudu qabul. Naon qabul teh? Kudu daek narima kanu datang ti Kangjeng Nabi. Nu kaunggal dina surat Al-Hasr teh ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu anu mawi disebut buktina jelema nu imanna sidik, anu bener-bener iman teh bijil tina bibirna teh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Eta teh ikrar para sahabat dina nalika haji wada itu teh. Numawi meungpeung tengah peuting ieu memeh ngeusan ngajina sok sing ikhlas ulah heureuy. Sok urang baca jeung simkuring bareng bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.